Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah sedengkeun hiji-hijina kerajaan. Ingat, kerajaan Yogyakarta tumbang, Surakarta tumbang, berbagai kerajaan tumbang. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Aya. Masih. Kuari teh masih solid kerajaan Banten. Yehehe. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana? Ya Allah. Urang ngikos kitu aju resepan tadi. Aju hayang pan perang. Aing ngarasa teu boga naon, embung pan perang. Atuh urang mah kitu bae. Ngarasa lemah. Ngan teu sambarangan. Di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina. Eta kakarak meunang dihudangkeun oray. Lamun sumur jeung sumur can nyambung moal. Maksudna kumaha geus kos kitu bae sing ulah suka nyaho. Maksud nyaho kitu bae heula lah. Cai cenah kieu hayang nyaho cuma dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hese sia mah otak nangan sajengkal. Tuh, iyalah aya sejarah. Di dia kakarak Sidina Umar, Sidina Abu Bakar, Sidina Umar nyarios. Qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Asana fil qaul, bahasa anu lemah lembut. Sa'ad bin Ubadah geus sarua. Ya Rasulullah. Sebab katingali wajahna bendu. Bahaya cek Abu Bakar. Bahaya gede, bendu Rasul, bendu Allah. Namun Allah geus bendu cilaka urang. Unzur amraka famdi fihi. Wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah. Dek berangkat kemana demi Allah. Lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah, ulah ni ka karak nagara Badar leutik deukeut ka Adan. Moal aya nu tersisa saurang-urang acan, kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate, ngeunaheun perasaan. Urang lamun boga sahabat kos itu mantap biasa. Ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan. Ulah di dalam hujan, penting dalam berkat mah. Wah. Beres. Anak buah kacau ya. Geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae eleh perang geus ka jadi hukum. Iya do bantak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep. Aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai. Mata kana diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan. Geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat. Tapi ieu ka kiai-kiaina masa sih Islam kudu milih kafir gitu bae heula. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan mal mungkin kajian kumaha. Berkat eta, jahat eta berkat eta. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sejuta kali gitu teu beres aturanana, tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunaheun jasa. Eta kan hese saha si jelema kuari. Hai, dak, awas ya lamun milih eta. Hai. Diberes. Dak, si adanya. Awas ya nya. Ulah milih eta. Menang saminggu diberes. Hai. Milih mah milih urang. Nah aturan ada dula deuleu bae.
Negara orang kan lain negara Islam, demokrasi lah. So kenapa nu penting mah dek kafir tadek saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih, jadi pimpin ku Islam kitu, dipimpin ku kafir kitu. Pan dia kiai jadi kieu ngomongna ya. Kamari mah awas ya. Awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta, berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan diamankan tina berkat-berkat kos gitu. Diberi jariji orang maka berkat-berkat kos gitu. Diberi berkat jamal kebal ditinggalkan paeh kan ku orang. Kumaha lamun orang ngadukung seeta di akhirat kababawa. Na'udzubillah min zalika min dzalik. Nah, teh nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya. Allah, nah barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul. Barahmai, aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung dua, satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan, yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal. Ya Allah, Kangjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat, rombongan pedagang telah berlalu, tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih, setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua. Urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Inilah ayatna. Masya Allah. Bayangkan lamun urang tengah-tengah hari takir aya di rombongan eta de kumaha. Sakadar ayat 13 313. Sementara perlengkapan eueuh. Mun urang aya di tengah-tengah eta, rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana geus dipersiapkan untuk perang. Jumlahna 1000 leuwih, mangkali 1000 bae heulana. 1000 ngalawan 300. Berarti 1 lawan 2. Aman 1 lawan 3. Ya Allah, ya Rabbi, coba ayo. Iyalah diabadikeun ayatna. Wazkur eling anjeun Muhammad, ingat anjeun Muhammad, idz ya'idukumullah, waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda qaifataini kana 2 rombongan. 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan para annahalakum eta salah sahijina teh kudu di hareupan ku aranjeun sedengkeun wa tawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum sanyanya rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum nailah nu bakal dihadapan ku anjeun. Anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae. Hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40 sementara urang 300. 2 wa ujadiha. Perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang.
tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati lain deui kehendak Allah wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nutinggal Allah dek nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba. Jang contoh Allah kari dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah. Dihareupan ti dijakan ribut sahabat urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah ti tengah hareupan rombongan Abu Jahal kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat dijalah musyawarah tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombongan nana bakal dihareupan ku 300 ya Allah ya cek Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat lain ku kuantitas tetapi ku kualitas. Lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah lain urang anu perang. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallahu harama. Urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun. Ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah. Boro-boro eta cek Kangjeng Nabi kalapa ragag korma ragag lain saragag ragagna kahandap ke ku Allah eta kalakai anu geus garing di luhur potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah. Ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah gerakna urang gerak Allah ngabalangkeun panahna urang nang Allah maha segala-galana saha nu jaos sakali ngabalangkeun ieu panah teureun urang cas saha nu jauh ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah lu urang teu jauh kenge turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang boga kasieun urang boga kabogoh kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat mangkaning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis kan urang aya biasa sadar mah sieun aing kadinya kuntianak aya di dinya momonon aya di dinya pocong aya di dinya tapi dengan tegad anu bulat demimu sarwiti enggak sawah nu dideuleut kuntilanak tinggal kuntilanak pocong tinggal pocong gas minggir sia kabeh eta setan ge sieun heuh aya setan rajana liwat teh setan ge sieun setan ge masyaallah nah ieu nu mantak para waliullah nu mantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa wanian amat eta teh Syekh Sunan Kajil Jaga cicing di sisi kali taulan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah. Ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ke makam terus urang takarrub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu dideuleu asal kabayar hutang wah tong lain ibadah deui bae ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus dimakan caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah ieu mah boga hutang zarah salah
hutang mah dagang jual sawah bayar. Mulai di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge. Salah. Jarah bae minta berkahna supaya jalan tuh. Masalah tapi nungguan duit ke geruduk ti dia mah mana orang. Ilah lalakon di zaman Belanda kamari ieu. Ulah kaget engke ge aya bantuan-bantuan. Ya nu puasa bae mah geus jelas tama dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana. Ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak diberi cai cek gagah, disuntik pelerna cek gagah. Eta kos karar itu ngadadak. Aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah. Lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan-bantuan ti Allah anu urang naget teu daun kitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu dataga kuari ge kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga eta teh aya lalakon unik perubahan di negara geus sabaraha persen moal caritakeun apakah berubah ieu teh kepala-kepala negara pemimpin berubah jeung henteu na insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun gua mau malwaka heula kumaha kekuatan ABRI kekuatan polisi kumaha di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha hehe atuh lain lalakon sakieu ge encan tarurun encan masih kene mararendem kene mendem atuh kipodoli jancan keluar sekali keluar innalillahi lah we alat keur dideuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya irodah Gusti sebab salat nage henteu asanyana berangkat kos kitu nage ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakarak lamun can perintah doa biasa bae ke lamun geus perintah kakarak udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia ditembak ngebul haju paeh teh diakui Muar raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu na eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan eta enggak usah ulah sebab bahaya teguh mana aya cerita di luar negeri aya cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kituna mah gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak wae sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak
eta kan hesena doh cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng lah itu sebenarnya ayah atuh ayah kadang ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang aringkuk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang cek nyana teh rame amat ulah waka udang ulah waka udang deui ada ngaringkuk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kokot aya naon saha anu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula laile masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten kaya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten pokoknya asal geus udang ka mana ya Allah urang ngikos kitu aju resepan tadi aju hayang pan perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho kitu bae heula lantas cenah kieu hayang nyaho semua dibere nyaho ge moal nyaho bae hese semua otak nangan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantak kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing ada ulah datang ka hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag Masya Allah kahiji eta dua mau emang eta TNI ngebogaan kitu lambang maung mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weurna iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng
nu ngajaga dia mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta aya mau urang ngobrol kanjing nyana sugan teh jelema mau di geus datang nyana kumaha kiai leg-leg bae ish rasa leg-leg mau aung teh bisa disamat di Banten ngahariji jeung manusia mau teh di Banten tetumbang kerajaan Banten Masya Allah kari iya udah ngomong-ngomong maung di Banten waduh si ade si aya maung tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah orangnya maung ji tuh pantak sing ade geus bugu aya maung di polsek polres eta mah geus iya mau loba gila Banten cekelan ku ari teu beunang hudang Banten cilaka Banten lamun hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ade eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etan. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda teu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraan keun harita teu bisa, tapi henteu sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Banten asal awas dia ku ngaib. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku ngaib. Aja dibere aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Da ye. Wa tawadduna aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang tenang sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangarepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah lek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqtada birul kafirin Allah deuk ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil. Maksudna Allah hendak netepkeun kana hak yakni Islam wa yubtilal batil dan ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah walau karihal mujrimun sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah. Urang berangkat atau teman demo malah lalagaan mah tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia. Anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nang sanga gerakeun buat ting lain jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh Tangerang pinuh kabeh ngagejebur ka kesedane kabeh. Mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta Banten teh kerajaan Banten Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten sapira Jakarta mangan sakadar kalapa naon tuh sudah kelapa letik
kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda Kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang ke Banten kabeh. Sunda Kelapa maletik. Mantap Jakarta kajian kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah. Di benteng ku sadane, Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ge, nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane. Ye, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Cisadane mah kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teh akur baju kira tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang ge. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh benteng. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, dua bentengan, hiji bentengan zahir, kadua bentengan batin. Benteng zahirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah. Benteng diacak-acak, sakadar benteng zahir, benteng batin masih kain aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta ditu kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Cak nyana waalaikumsalam edan sia. Iya geus kos kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae? Cikande. Ke kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat urang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum, atut. Salam jakana. Aing di dieu di jero ya. Salam. Serang juga sejarah itu Serang. Masya Allah. Terus asup lewat kota Serang, masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten, kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang, salam deh. Lantaran di dieu lomba nu ngageguh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebakat, Caricing di dieu. Banten teh lamun zahir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya rangga urang. Ya Karim. Lah, ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir, harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kecaritakeun mah ku eta geus beuleud tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat, iman anu luhur, bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana, nu penting hiji liuhikul haq wa yubdil batil, sesuai jeung Allah dek nembongkeun hak yakni Islam, dek ngaruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal mujrimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka
dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adab urang diperintah ku Allah cek Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga, melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawat Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi. Ibnu Umar saking Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golek ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati. Tatkala lumaku sapa umat ingsun al-mutayta kalawan gumede. Wa khadamatsun lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris. Warum lan rum. Salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane ummati ala khiyarihim. Ingat saya pirang-pirang kang becike umat. Wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta iku gumede ing dalam lumaku. Iku gumede ing dalam lumah. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masat ummati di mana lempang umat kaul al-mutayta kalawan gumede edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeuli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaranna. Asas gelempang aya nu ngahalangan. Awas ya. Ce ulah kita sia. Karanjang sia jeung siana dibalik wae. Jelema bau parah tuh. Geus teu meunang katoel, teu meunang kagesek. Kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan. Poharanya. Weh, tuh ku edek-edek da pohara tah jelema. Masyaallah kan. Wah. Di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede wa qadamasum abna Paris warum diladen ku anak-anak orang Persia diladen ku anak-anak orang Romawi eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener muslimin mukminin diladen ku kafirin turunlah di Persia Romawi Rum yakni orang-orang kafir geus ngaladen geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumede asaing siamah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin dele balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisina gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang
milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda di kemana ieu urang kok dibawa ki kieu anan ieu teh nah nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus henteu asli munafik kabeh diladen ku para kafirin Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan ulah ngembangkeun hak Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh urang teh dibabawa ku urang kafir manyari tanu dibabawa ku kiai aju kiaina aju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kumaha masuk ya Allah teh kasaki kituna teh si kiai di mana Qur'ana di mana hadisna naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis atuh ya Allah ya Rabbi murikak bulu henteu nyalahkeun ka haritanuna nyalahkeun ka tangkorak kiaina garoblok teh ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia kuaing ditongkon sia ye cenah kiai ge can pugu ai ge bae can pugu kumaha sia goblok tungtung nama urang gelut teh jeung nyana ya Allah ya Rabbi jadi karuah ye cak Kangjeng Nabi di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan yeuh deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus arerede gumede diladenan dihadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balaler kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet punyana umat anu beragama make kopea bakal dihina punyana lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang ku jana dihadaman ku kafir-kafir bere duit dibere fasilitas dan lain sebagainya geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna moal dianggap atuh teh lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai deuk dinaonkeun kiai disensus ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan engke cenah kiai teu meunang dakwah ngeunaheun aing meunang dakwah ji eta mah ibadah sorangan bae engke ca umat kumaha ya atuh sabodo teh mah mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah deui kitu bae riweuh aing mah ngadengena Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah waduh cenah deuk dibere sertifikat engke sertifikat ka kiai beus teu meunang sertifikatnya na aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae cenah aing mah teu meunang sertifikat aing geus teu meunang cenah teu meunang dakwah moal aing mah moal dakwah moal deuk naon tu dakwah eta cenah teu meunang cebong atuh teu dakwah mah teu meunang duit nah iya mendingan dikirim orai pacok iya mendingan geus memeh sertifikat mendingan orai dikalieukeun leg-leg tara we jadi itu dakwah mah makin herit makin mantep dakwah kayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela satu menang ngomong lalauna urang balik deui ka dieu kajeut cenah ditembak syahid aing je di akhirat nu nembak na deuk di tangan gue nah jahanam bagian lu
Kiai di mana? No, sono Firdaus. Ayo sia. Jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun. Nah, cenah urang ke bakal datung ieu teu menang dakwah mah teu menang sertifikat mah teu menang dakwah teu menang oh masalah. Jumat cenah engke lamun teu menang sertifikat mah teu menang aya jadi imam teu menang jadi khatib. Aduh masalah pere atuh Jumat. Hese-hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir, maka Jumat libur. Ayo tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Itu kayak nyana ge Islam ieu hudang nyana ge. Kalau geus kos kitu teh harar hudang. Kalau nonton mah ka hajeun we. Sensus kita lupa. Nah iya mah keur carita urusan kaditu nama kabeh ge gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu nagara. Endek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama. Ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae. Islam gitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh. Emang Islam sieun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Atuh emang geus kuasi polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana. Lamun Allah mere topek jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Kuarinya nak kali itu sebab kan jelas. Ketika geus jelas atau polisi ge anak saha, anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, ku aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nyana. Balik kanan. Atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge. Kaditu nama atuh je atuh. Urang lamun ningali kitu polisi nu sarolat loba keneh. Abri nu salat ambalaya keneh. Ulah sieun-sieun heulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi polres ke masjid aya. Bagus di masjidna polisi ge asal ngiuhan bae ka masjid aya salat. Itu kayak dah dibalikin baku Allah nya ge musyawarah yang polisi ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam emang orang hirup dek di dunia doang naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah kumaha kitu piceun da priwit piceun udah angkat senjata lu dulu Kapolres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paring kiai kuna sieun cenah kudu bisa perang. Aju kunahan. Gun ngaji teu kudu pereng ngaji ge cek. Ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kul mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia tetep kiai. Ulah itu biasa baik sih. Masya Allah. Ulah biasa baik. Kumaha gerak Allah. Engkege. Sahanu nyaho tah seperti itu. Itu rahasia Allah. Ya polisi nu sholat embalaya kene. Kuari nyana masih kene. Encan jelas. Engkege jelas. Abri gitu kene. Nges jelas lah. Atuh sahanu daya ka neraka sih. Atuh nyana lagi mikiran polisi. Nyaing nembakan jelema musim. Atuh aneh ka neraka. Palingan cek ditembak punya. Ayo, tembak. Tembakan beak ngecek kabeh. Hei. Lalu nanya, "Pak, polisi kok nembak ngecek?" Sorga aing. Kok eta teh ditembak teh sinci eta mah kabogoh aing. Wah, polisi bang. Teu beres sih polisi. Ayo nu kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah iyalah cerita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Keges kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan.
urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan di polisi ge jasarua bae tenang-tenang nya ge malalikir abri malalikir urang komo batu geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu kene rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari gehelanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kaji berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sodaqah Rasulullah lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna ku polisi misalna ku pejabat sodaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam sodaqah Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang udah geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres aja urang ngalawan tenang-tenang bae sih lah engke orai dikirim kalpas ulah sieun engke ge aya nu boga kuncina asal geus nyana hudang we orai kikiplik mana ki pudoli ya Allah Warwa Ibnu Majah wallahu a'lam wal mauta yab'atsuhumullah Kangjeng Nabi dakwah teu eureun terus geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian mah terus diludahan sanggeus teh diludahan Kangjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah dianiaya ketika Kangjeng Nabi salat di luhur pundukna ditendenan kotoran onta ku Abu Jahal terus bae Kangjeng salat bae urang mah teu ditendenan naon ge henteu mah teu bae masyaallah Kangjeng Nabi poha. Kemudian Kangjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal lain ngangeunahkeun endahan permintaan lah Muhammad sosok ngomong rasul segala mukjizat segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut lah mat sok loba omong macem-macem mat pangeran urang geus aya lah atuh hese geus urang aya anu eueuh teu kadeu nu aya basi nu aya ge teu pampuheunna naon komo eueuh cek Kangjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa sakumaha kamari. Begitu Kangjeng Nabi terus dakwah makin menjadi kaburu alaika i'raduhum minta permintaan anu luar biasa teu kudu Muhammad cak Gusti Allah anjeun andai kata bisa napak sancang neangan ayat anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat atuh kos kitu mah pek bae ngan lah teu kudu cak Gusti Allah geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah bae anjeun mah dakwah bae Muhammad ayo laksanakeun tugas tetep anu ngaijabah mah aya jelema-jelema nu darek ngadengekeun terus iman
innama yastajibul ladzina yasma'una jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikan iman ngadengekeun Kangjeng Nabi kemudian diperhatikan iman nurut mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kangjeng Muhammad ya Rasulullah geus aya deui teh encan ieu wahyu ku ngeunaheun kana hate ai geus iman mah tu beda urang biasa minggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyeng saminggu bae teu ngadengekeun uraian Al-Qur'an asana awak nyeri teu geuna eta berarti imanna geus hebat jasa tah barang kabeneran diuraikeun tambah nyeri sia tah ayat cenah galak jasa ka aing Masya Allah tapi rindu Al-Quran mah beda rindu geus kebel ge urang teu maca-maca Quran rindu ka Quran baca aya nu neuleuh doang geus kebal teu maca Quran aya Quran mah di deuleu sakitu ge lumayan geus teh bisa neuleuh Quran keneh rindu beda ka Quran mah urang begitu muka Quran ieu teh lain kalam manusia kalam Allah aing ku bisa neuleuh ge ka kalam Allah geus pohara ku aing dibaca ku cinta aing ieu Quran direnungkeun ku urang tah begitu Quran dibuka teh direnungkeun beu aing keur berhadapan jeung Allah kadeuleuan aing ku Allah di mana bae ayana aing teu make kopea izin ka Allah ya mulai make kopea mun ki haji teh maji maka sorban maka sorban kurungkeun kadeja izin di deuleu ku Allah ngaju make kipas tiis re sakoba jika ada tadi kadang gereyang-gereyang paling ngaringkuk teh ka haji ya Allah hawa Al-Qur'an mah kos gitu maca Quran mah selembar berlanjut bersambung ke halaman sekan teangan set berlalu ke teangan set beres Quran baca Quran maka karak 2 ayat ge teu bisa dipaksakeun teu bisa dipaksakeun kok walaupun geus matana nu berem geus make kaca teh mun pake neuleuh Al-Qur'an mah remeng-remeng lamun pake neuleuh bujur urang Karawang mah ja cek innama yastajibul ladzina yasma'un pake innama pasti moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim nu ku anjeun didengungkeun Muhammad disampaikeun Muhammad jelema-jelema nu ngadenge terus nyana narima berpikir maham iman mukmin jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad ari nu teu ngadengekeun nu teu ngadengekeun mah kafir bahasana Al-Quran nyebutkan ka kafir teh ya iya wal mauta yab'atsuhumullah bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta teh jamatina mayitun mauta fa'la liwasmin ka qatilin wa zamin jadi berarti mayitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap paeh bae kafir teh jelema nama hirup gararan tenggara jasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi jana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh so teh mata hatena geus jelema anu paeh mata hatena kafir Mamat, engke dihudangkeun ieu ku aing jak Allah. Tedang euy mah dakwah bae. Nu ngadengekeun jelema nu mukmin, nu teu ngadengekeun jelema kafir. Engke wal mauta kusbab manehanana teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran teu percayaeun anjeun teh utusan aing. Tetep di yaumul kiamah maya ba'suhumullah fil akhirat. Engke di akhirat banjana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un tuluy nyana dibalikeun digiringkeun
kaing keneh bae mukminin digiringkeun ke kaing diadili kapirin lu teu ngadekeun ka anjeun dihijikeun digiringkeun keneh bae sarua bae bakal dibalas payu jazihim bi amalihim kabeh bakal dibales atuh jang naon aing nyieun sorga jang naon aing nyieun neraka lamun nurut kabeh atuh kosong neraka iya atuh maneh mah hayu bae dakwah terus bae nu iman bere bagian sorga nu teu iman kafir peguan segala si seng-seng segala siang-siang melingseng eta geus ka ditu neraka berarti eta tah dakwah mah itu dakwah ieu bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta kaeh sebab manusia teh kieu manusia ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi aya jelema aya rohan hirup ngaranna ta eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur ajeuna teh teu kudu dikubur ai betah mah los sapoe dua poe tilu poe coba salembur eta betaheun teu ngantek lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha dua poe bae coba ge anginna geus ambalaya jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bage geus ambreng-ambrengan kobo mah komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagaimana atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rantai kudu disiapkeun ieu mah hirup lantaran aya rohan ngan eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kukumaha pikiran teu boga pikiran kukumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nyana make calana pendek bae bobogoanana guluntang galantung deres anu lalaki mamun aya nu awewe tetep make calana pan keomna doang nu tersepi urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana eta pan bobogaanna ih teh si budak pentas si budak neuleukeuna blond teh coba nah aya tah ngan akalan edan ngaranna majnun aya kuari mah roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah yeuh kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieulah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieulah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padu nyaho doang pangeran Allah pangeran teh Allah kangjeng Rasul kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji ora gelem mau haji nggih wedi ku naik pesawat teh wedi wede ora ana jalane kok tiasa miber iku sieun ora gelem mau ngokos gitu jawabannya wis lah Jawa koek ora apa-apa tah eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang padu nyaho ka syariat teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil
batil tah kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah. Nah ieu hebat mah jelema aya rohan di jero rohna aya akalan dina akalna teh aya imanan dina imanna teh aya makrifatan. Luar biasa ieulah jelema nu teristimewa teh makrifat da teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh. Iyalah jelema anu moal paeh salilana sanajan jasad di kubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah. Bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul. Urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul. Urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Teu maot Kangjeng Rasul. Ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul. Aya hadis da Bukhari jeung Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot nya teu diureukeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki araya kabeh. Teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna. Nah ieu penghalang hijab nyalo lagi teh nya. Aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan ci aing mah teu ditah sia nyieun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nitah ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah lantaran Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta ngawariskeun ge ilmu al ulama warasatul anbiya bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia. Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah detekadkeun maot mah anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arah suka Golkar goblok Kangjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu barang ngaju-ngajukeun proposal sia jasa ieu aing mah teu nitah kos kitu teu nitah aing mah nitah ge ikhlas pandina Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din ulah haju kos kikituanan Kangjeng Nabi neuleukeun bae wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu teu beres ieu kiai ieu teu beres tunggu tanggal mainna ieu nu geus ge geus alalambruk hancur ieu deui ngamulaian ieu ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi eta almanak jaki kuloba di hareupeun imahna je pan haju nge-SMS-an babaturanana emang kitu-kitu pod ye pan jadi kieu atuh Kangjeng Nabi ngalayang aduh gideug bae gideug barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngaju-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa keamanatan ilmu ngan teu kuat ieu budak batinna dileuh ka Belaraja waduh jadi kos kieu moal beres si agama ieu Kangjeng Nabi kakalayangan lamun urang teu nekadkeun kakalayangan neuleuhan ka urang eta ngagelok mantak urang ai keur babelajar Kangjeng Nabi mah teu maot ngalih ji atuh lamun wali kakalayangan atuh komo rajana ku Kangjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal aya jelema duri angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi na
nah orang teu izin di hadiran ku Kangjeng Nabi orang asup Golkar apa izin teh apa orang ieu kakalayangan Kangjeng Nabi dihareupeun urang teh keur aya didelekeun urang teh ngajukeun proposal gideug Kangjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kangjeng Nabi tanu mantap kuari arah rambruk teu boga tekad kadinya batinna kurang teger nu dideuleu ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureunnya tekadkeun kakala mantap nu mantap kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema begitu nyaritakeun dunia terus anu bagaimana enggak gitu aja ente gitu bae izin ka Tuhan Syekh cenah bagus teh cek teh hebat ieu jelema ieu aya izin ka Tuhan Syekh Tuhan Syekh mah terseupeun cenah kana dunia sanajan loba ge teh dimaksud eta hebat tah boga ka izin ka Tuhan Syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ye saguru kajen kukumah urang mah coba kuari nu diagungkeun Kangjeng Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia bit muludang pan kati Kangjeng Nabi hadar sia ya Nabi sapan eta hadir Kangjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta mentak dilaknat ku Kangjeng Nabi guys tahun hareup ulah dipake deui eta lanat Kangjeng Nabi karana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kangjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kangjeng Nabi seserian sia mantak aing manteu milih eta tekad dia izin ka Kangjeng Nabi Masya Allah Karim ulah deui siang ke kecuali di bare gede itu ngomongkeun kos kitu pan pajal ekstrim lain tegeran hate ieu tegeran deuk ka mana deui supaya teu paeh pan urang sarua bae amprok jeung memejeng Allah pan Gusti Kangjeng heula cik Kangjeng Nabi sia nu diurci ku pateh kan kiai anu sia ngembangkeun sok alif jabar batea aing paneuleukeun ka sia sebenarnya cik Kangjeng Nabi ngan aju sia pan milu ka Atut kan eta urang tinggal di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kangjeng berarti izin jiku lamun teu boga pikiran kadinya ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan akalna aya ngan kuari mah akalna teh eueuh imanan nah ieu adalah kafir iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge nah kuari aya imanan tur imanna makrifat khoso ieu nu cempol mah waduh nu Kangjeng Nabi ge ngalayat terus kadinya teruskeun jang teruskeun cak Kangjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kangjeng Nabi ge asal urang maca shalawat nyambung ka Kangjeng Nabi shalawat anjeun datang ka kaula kula nyaba ka anjeun teruskeun ulah sok kabita ku Golkar ulah kabita ku Petilu ulah kabita ku partai-partai mah lain Golkar bae termasuk kana nu kos kitu proposal ulah dijamin ku Allah Kangjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kudu teu boga tekad kos kitu atuh izin geus balikeun deui tah mah nu geus bae nu encan mah atuh nyieun deui beuki jero bae ulah nah ieu nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan paeh kubur aya rohan akalan edan aya akalan ngan akalna imanan kafir aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil aya ieu mah iman mah boro-borona naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi aya imanna makrifat khosoh ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hese taneangan nu kos kitu
numentak Al-Quran lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awak lemah seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di delela luis tage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena mukminin nu ijabah ka anjeun kafirin nu paeh hatena teu gadegekeun ka anjeun tatap jaga di akhirat mah Muhammad ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalos summa ilaihi ja'un dibalikeun ka aing kabeh wa qalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbi cekupar-kupar Mekah Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng celi aing geus torek celi aing sia terus bae Muhammad geus kieu atuh aing mah aya pamenta coba laula unzila alaihi ayatun min rabbi coba turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Soleh dibere onta Kangjeng Nabi Musa dibere tungked Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunahkeun imanna ieu mah bacaan Quran malulu Quran kamari menta turun mukjizat dibere Al-Quran geus turun Al-Quran menta deui ulah Quran atuh sapira bacaan kuari mah coba hayang kadeuleu seperti nu baheula anjeun Nabi langsung ditegor ku Gusti Allah kul bejakeun Muhammad ka para kafirin leutik kitu hayang sakitu mah ngan ku aing moal dibere jang naon lantarannya nama ngaririweuh doang lain dek iman lain nyoba sia nyoba anjeun tah mah ngaririweuh andai kata diturunkeun ge ieu mukjizat ka anjeun ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman da gede hulu tah mah kafirin mah nu mentek ieu Muhammad bejakeun innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan gampangkeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge ngan walakin aktsaruhum la ya'lamun nyana teu nyahoeun lolobana mah hartina teu jawan kumaha mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun sakumaha pamenta kafir-kafir Mekah haju nyana ngan ngaririu doang haju teu percaya ka anjeun pan eta teh bakalna ngundang siksa pan aing moal teu nyiksa eta teh pan teu nyahoeun teh jara teh kos kitu teh eta teh undangan siksa mun haju iman bener tapi lamun teu iman handas turun mukjizat kaistimewaan diturunkeun dibikeun kadeuleu ku nyana tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyahoeun walakinna aktsarahum la ya lamun tuh kieu bae Muhammad contohkeun wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum deuleu bae ku ari mah hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi anu lelempangan di muka bumi seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi ti mimiti nu gedena gajahna kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah jarafah kemudian anu pangletikna sirim termasuk jelema hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi kitu keneh manuk anu hihibran di awang-awang tah mimiti manuk leletik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihibran di luhur langit baik sarupaning manuk-manuk naon baik eta pati-pati hewan nu kumarayap kumanandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hibran di awang-awang eta illa umamul amsalukum eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua
ndek merek ndek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing paneta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir tuh manuk saha nu ngahibarkeun tuh orai saha nu ngalempangkeun sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun paneta teh aing ndek minta mukjizat naon deui urang ge teu pati mikireun tak kadeja manuk-manuk bae buaya bae saha coba nu bisa nyieun buaya aya ge urang Purwakarta buayaan tah mah gitu ge pake ulin ku budak leutik tah mah nah dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti sarua diurusan ku Gusti Allah mun ditanyakeun nangieun saha nangieun Allah nu ngarizkian Allah eta manuk boga pabrik henteu eta manuk boga sawah henteu tapi panjana bisa barang dahar nang saha eta ayo apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang tapi kan bisa dahar urang ge urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali kudu kos manuk urang kumaha manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae berangkat isuk-isuk beteungna keleh balik sore-sore bitonan beteungna seubeuh eta ilmu wali nah eta bejakeun ka kafirin-kafir nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese bejakeun eta sirem nang saha nyieun eta orai nang saha nyieun kotok nang saha nyieun kotok teh lemes tah kotok oh kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok ayam eta bebek Persi nang saha nyieun eta hese-hese amat dengan mukjizat hese-hese amat dengan mukjizat bejakeun di urusan ku aing sarua jeung nyana mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia di rizkian sarua jeung manusia engke di akhirat digiring sarua jeung manusia kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu eleh nu petot nu dongkol engke dihadirkeun nu petot engke dihadirkeun tetep bae di sidang geus beres di sidang kakarak kulu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula embe jeung embe ngadu mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh engke kakarak geus beres jadilah maneh lebu kabeh di sidang boro-boro manusia cacakan hewan ge ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah tah bejakeun deuk bayang mukjizat taon deui eta ge geus cukup bejakeun asyaallah karim tapi ieu berahasiaan luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi buang kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mukjizat eta ku hewan ieu teh aya rahasiaan kajen kumaha ge endahan jawaban Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna moal aya ka tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai bahasana ge make min syai sai teh isim nakirah isim nakirah eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggaleun bilagah jasa tah eta eueuh nu tinggalan eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji orai nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz moal aya nu mata urang keur cicing bae aju kemudian kadatangan sireum nyoco urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz ulah pajar eueuh tulisanana urang keur leumpang peuting kemudian aya orai kasempar orai aju ngegel ka urang aya tulisanana ma farraqna eueuh anu tinggaleun oh nu tinggalin kau mau urang tuh iya cacakan hewan nu laletik eueuh nu tinggalin masyaallah tah
iya ayat lain lalagan gede jasa ya ayat ma farrafna fil kitab min syai. Oh lu tinggalin kabeh ayat tulisanana. Kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti ayat tulisanana. Si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana. Sarbona ge itu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar. Atuh geus aya tulisanana. Geus aya tuh lu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farraqna. Tapi ya Gusti Allah make nyonton make hewan aya naon rahasiana horenganan manusia teh berkarakter hewan manusia teh anu berkarakter maung manusia aya berkarakter gajah manusia aya nu berkarakter kuda manusia aya nu berkarakter buaya manusia aya nu berkarakter anjing manusia aya nu berkarakter babi manusia aya nu berkarakter bebek manusia anu karakter hayam iya kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan horeng manusia teh aya karakter-karakter mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana nu kos kumaha karakter maung nu kos kumaha karakter gajah nu kos kumaha karakter babi nu kos kumaha karakter anjing nu kos kumaha karakter orai ieu kabeh asana ayani kabeh ge nu mantak eta teh hakikat nama ieu urang mun jadi ulama urang mun jadi wali misalnya urang dijadikan ulama dijadikan wali ya'lamu ya aulia Allah kudu nyaho anjeun wahai para wali-wali Allah hakikat nama anjeun keur babarengan jeung anjing hakikat nama anjeun keur babarengan jeung babi hakikat nama anjeun keur babarengan jeung maung hakikat nama anjeun keur babarengan jeung gajah tidak dideuleu bae lantaran wali mah nyahoeun dibere tak hakikatan kitu lirik nyana teh kakatu waduh aya buaya darat neuleuh deui ka hareup waduh aya maung neuleuh deui ka dieu aya gajah neuleuh deui ka dieu aya anjing dibere paham tah nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah lantaran nyana neuleuh ka hakikatna ieu tah ayatna tah mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae Gus Dur ngomong sakadaekna bae dideuleuh ku nyana meureun kos kitu mah lah jajahin jelema lain jelema aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet ji singa aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis aya anu kadieuan teh naon garang-garang teh heuh tuh lale teh lamun di awewe teh mahkota gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik masyaallah Lubnan Libanon orang Iran ini mah geulis ieu mah bener aya awewe dipoto trek bae beungeut gajah iya sana mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa ya. Masyaallah ji atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalamannya na salat ditegor kapan ku muridna mama teu aya nu darekeun ngamakmum ka mama aya kitu kunaon pan mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui ja mama teh sasalaman jeung jelema aya kitu janu sasalaman jeung mama monyet kabeh pan betul batal meureun mama ai ke monyet mah teu bisa ngomong pan murid sial ka aing bae monyet iya tugas lain dari wali Allah mah mantak murikak bulu orang jeung wali Allah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu lain sambarangan nyana teh anu mantak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan lamun masih kana aya nafsuan moal diangkat jadi wali ketika nyana geus eueuh nafsuan nafsul ammaratu bisui nafsul lawamah geus eueuhan nu aya teh nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah eta teh bisa kadeuleuh karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati bawa kadeuleuh nama eta teh maung ketika jeung polisi bawa eta teh buaya rekeban jelema bae caplok sia teh geus eta mah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah jangan ge teu sadar nya ngomong kitu teh berhadapan jeung lurah wah iya kuya asana ieu
cara baik sidanya lagi mau ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah moal Tuhan si Abdul Qadir galak ngomongna Tuhan si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa kula lain ti diri kula cek jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh ieu anu di mana ieu ayatna mendasar apa henteu ayatna kapanggih ku urang upar Makkah minta mujizat coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man Abu Jahal teu kira-kira geus teu Muhammad man pan urang greget eta ka Abu Jahal urang ge geus aya Muhammad deh komo sallallahu kos kitu mah geus mad cicing sia mad teh bahasa Abu Jahal tah mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae Masya Allah coba tuh datangkan coba ka dieu mukjizat cara nu baheula kana qati wal asa wal maidah tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum di samping mukjizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mukjizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan nu mantak ilmu ya aulia Allah ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah nu mantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cicing teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikan meureun ieu karakterna wallahu a'lam tapi lamun di majlis ya nu dihandapkeun tanggal Ambon lah lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh anu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah ieu naik naon ieu kula mah lempang bae ceknya tirahat ya anu kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid ai kitu kunaon neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh kadedengekeun teh ceuli pinuh ku tai kabeh mushola masjid pinuh ku tai kabeh mantak kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan sakeun wallahu a'lam Allah merekos kitu ka kula haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cak Abah ulah loba omongnya ulah ngomong ka sasaha geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta geter-geter nyana teh memehna mah henteu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu kuari geus sabaraha tahun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu acara ieu mah geus monyating monyet atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngeri jasa ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah tah cuman cerita-ceritana we hungkulna ieulah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab nu tinggaleun dina Al-Qur'an nu tinggaleun dina Lauhil Mahfuz tapi Imam Syafi'i mah mafarrotna fil kitab teh Al-Qur'an Imam Syafi'i mah nu tinggaleun dina Al-Qur'an naon bae aya lumatak nyanok tadi Mekah teh ceramah seperti gitu permintaan ti ahli-ahli Mekah wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran mafarrotna fil kitab Al-Qur'an diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram kami kabeh deuk nanya siap cek Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram ulama Mekah ulama Madinah ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun mafarrotna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitab di Al-Qur'an min syai naon bae aya imbul pertanyaan kan panjang teh mun kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir ti Yaman ti Pakistan terus ti unggal negara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan Bang Bara tah
eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh bang bara ieu mah cek Imam Syafi'i teh di mana ayatna ma faradna fil kitab min syai ayat anu menuju kadinya dijawab ku Imam Syafi'i ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul naik ucapan Kangjeng Rasul naik deui kakarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh Syafi'i toh pertanyaan ti Mesir pertanyaan ti Yaman pertanyaan kakarak kabeh tunduk ka Imam Syafi'i dicariuman kabeh didinya ditanya Imam Syafi'i kok bisa kos kieu ye pan kula ge ieu teh buatan Allah kula teh cucu Kangjeng Rasulullah setetes ilmu Rasulullah nempel di kula seperti ieu komo Kangjeng Rasul ya Allah ya Rabbi Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran nu kaliwat setika-tika can dina Al-Quran politik aya dina Al-Quran ekonomi aya dina Al-Quran ditanya perincianana aya gali coba ge Al-Quran atuh urang maca Quranan musabakoh doang hayang menang piala atawa ka Mekah juri kaman kos kitu mah baca Al-Quran nu mata kula bisa ngureikeun politik aya siasah Islamiyah aya nyaritakeun perekonomian secara Islam nyaritakeun budaya secara Islam di Quran ma farratna fil kitab min syai teu kawadahan Imam Syafi'i tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh ieulah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun 19 tahun kita geus kos kitu umur 12 tahun bae panjana geus diangkat jadi mufti talar Quran 15 tahun diangkat jadi mufti 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambualaya ti mimiti syariat tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran ya Allah ya Rabbi Gusti jauh jasa jeung Imam Syafi'i akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah ya Allah ini ayat ya lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge wahara jasa Masya Allah etak carita Bang Bara bege can anggeus geus cukup bae heula sakitu jang contoh sampaikeun kan nyontokeun ka dieu nyontokeun teh Bang Bara mah ditinggal dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teh kudu Al-Qur'an heula ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anna bukti ma farratna fil kitab min syai ka head ditanya ka urusan politik ditanya ukuran ekonomi urusan ekonomi Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae ya Allah ya Rabbi nu teu katadahan eta pertanyaan nah jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu summa ila rabbihim yuhsarun kemudian ke bakal digiring dihijikeun tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi nu teu ngadenge kabeh dihijikeun digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge jelema nu iman ka Kangjeng Nabi taat ka Kangjeng Nabi oge ka Gusti Allah sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sanajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disyafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satacan ditutup ku doa aya Habib Al-Hirid Habib Abdurrahman Al-Hirid untuk menyampaikan biasa tahunan undangan sataacana dipersilahkan.